Bah, mumpung Pak Lurah. Aden tadi ngupingkeun. Yen abah teh loba masalah. Cing, masalah nonoe. Ah, Den. Ari abah mah masalah mah loba. Terutama di imah jeung pamajikan, pusing abah mah. Coba atuh konsultasi Konsultasi ka mana atuh, Den? ka advokat we, Bah. Oh, ka advokat menges. Tuh ka Deni Ramdan anu di leuwih dahu geuningan. Daling kalakah eureun masalah teh. Kalakah tambah stres mah. Anu jadi stresna naon? Mayarna mahal. Den, kumaha jeung calon mitoha teh? Geus beres eta mah makan wae. Alhamdulillah, tara amekan ayeuna mah tos damai. Damai kumaha gitu. Nya damai sasalaman, Bah. Da Aden teh manusia, lain dinosaurus. Ari dinosaurus teh bisa sesalaman gitu. Nya teu bisa tuh, Bah. Nah, aku naon? Kan dinosaurus mah tos punah. Teu salempang ayeuna mah, Bah. Sok sanajan mitoha amek-amekan, Ya. mangga kabungah bieu mah. Teu kuat, alhamdulillah bakat ku bungah tuh. Aduh, Magi kabungah naon teh? nya Aden teh numpak taksi, diuk di Bekenca. Henteu lila eta taksi asup tah ka Bekenca, eureun. Aya awewe gulis. Wah, moal nyaruaan. Tiung beureum, baju beureum, lipstik beureum. Wah, edan pokona mah. Si Neng teh naros ka Aden teh. Mulai ti nol. Atuh di dinya mah eta mah pagawe pom bensin. Waduh, Poh Heti, terus geuning kieu, terus gaya. Mau mawa helm deui weh kieu. Moal aya polisi, Poh Heti. Moal aya tilang di dieu mah. Bebas keur corona mah. Tujuh naon kitu di dieu? Yeuh, Aden. Ti tadi geura di dieu ngantosan si Po Ela menilami pisan. Atusan polela. Nya bere naon kitu? Ngajak gawe geura kana kosmetik. Ulah percaya ngajak gawe. Manehanana ge tukang lotek. Nu Aden apal mah. Lain Aden. Tukang kosmetik. Paingan bibir geus beureuh. Baheno bawa-bawa keur beureum nya. Tuh atuh Aden. Mah nya. Nyaek naon atuh jeung simpolela? Jadi SPG. SPG, SPG anu di sok dipake budak leutik digoel. Atuh eta mah sepeda. SPG teh nyen apal Aden mah masuk seleksi nyen. Malenon, kaki sepang, kita tingali. Kudu menarik yang kudu seksi SPG mah nu kitu. Aden. Kurang kumaha atuh. Geus seksi kieu, geus menarik. Nyatin poeti ogen. Aden mengakui seksi konsumsi yang menarik beca. Hah?